wa yahrumu taqaddumuhu ayil ma'mumi alal imami biruknin fi'liyin tamin. Haram hukumna makmum miheulaan sarukun anu bangsa pagawean sapertikeun kumaha kaan roka'a sapertikeun ruku si makmum waropa'a sareng cengkat si makmum wal imamu barina ari imam teh ko imun eta anu masih nangtung keneh. Contoh lah imam nama nangtung kenehnya beda itu terjadinya di orang mah ari maca surah nate nu panjang nya puguh-puguh makmum nate emosian imam maca surah nate bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alah cek makmum teh nya kan di urang mah boro-boro dibere nu panjangnya kakara dibere at-takasur ge alah at-takasur sakitu ayat tah matak diberena kulhu tah imam mah nangtung keneh ari si makmum ruku. Kebayang teu imam nangtung keneh berarti bisa keur maca surat bisa tas maca surat. Nah ha imam telah lila nungguan imam ieu maca surah ruku ah diheula Allahu akbar si makmum teh ruku nanaonannya tapi da aya apangna dicaritakeun ge nya sabada ruku teh alah aing ruku ieu nanaonan cengkat deui eta saha teh si makmum teh nanaonan gigituannya wal imamu kok imun bari si imam nama posisina masih kumaha keneh masih nangtung keneh tah eta teh hukumna haram bahkan watabtulu ayy sholatu bitaqaddumi alaihi biruknaini ay fi'liyaini bahkan lamun miheulaan kudua rukun anu bangsa pagawean bari rukuna teh sampurna eta mah batal. Kumaha dua rukun anu sampurna teh gerung pisan kan apa di dia imam nangtung keneh imam ieu nya ieu makmum imam maca surah nu panjang teh iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alah panjang 18 ayat nya ieu si makmum lah lila ruku we diheula Allahu akbar sami Allahu liman hamidah ieu si makmum teh tan nepi ka dieu mah aya nu nyebut can batalnya kakara haram ngan lamun sabada itidal tuluy sujud au ta kakara ge au maka tidinya ieu si makmum batalnya kartos teu nah jadi lamun kakara miheulaan ruku wungkul mah hukumna kumaha kakara haramnya ngan lamun geus dua rukun anu sampurna maju kana rukun anu katilu ta eta kakara batal keur urang mana naonan gigituan pan urang berjamaah teh hayang naon hayang padilah nya ari kira-kira mung nungguan imam mah sorangan we ceuk kasarna eta mah nya mantak ari di palemuran mah berena surah anu pendek nya kadang dibere nu pendek teuing komplain da Fatihah can naon can beresnya tos walau ghairat tawilaini sanajan rukuna anu henteu panjang duanana kan rukun teh aya anu rukun panjang aya nu rukun pondoknya rukun panjang teh sapertikeun ruku sujud eta rukun panjang ari intidal mah kalebetna rukun pondoknya jeda spasi mun dina ngetik mah intidal mah antara ruku jeung sujud teh aya spasiannya eta i'tidal dalam muntas ruku langsung sujud berarti Allahu akbar nah spasina teh naon
i'tidal. Tadi dia karukuin wa tidalin. Wa taqaddumu bihima yuqasu pitaswiri wa tamtsili bima ya'ti pitaakhuri bihima. Nya kitu deui tingaleun dua rukun eta oge sami nya. Teu kenging naon? Nyeur imam geus eta geus ruku. Nyeur imam geus i'tidal. Lah tenang diudag urang teh. Eta teh teu kenging nya. Teu kenging. Urang kakara Allahu Akbar ari imam geus naon geus ruku, maka kewajiban urang pikeun masbuk langsung milu naon, langsung milu ruku ulah kalah ka maca Fatihah. Komo ari maca doa iftitah mah teu kenging kieu gijig dieu teh saya imam kakara ge celek kana tempat. Nah, imam teh geus Allahu Akbar ruku. Tuluy urang teh salat Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Inna sholata bismillah. Kerek diudag urang bukan urang mah bisa ieu babacaan gancang. Teu kenging kitu kawajiban nu masbuk teh nuturkeun imam ruku, makmum masbuk langsung milu ruku sanajan kieu ieu. Kieu teh kumaha? Kieu ye contona. Kakara ge urang Allah, ari imam geus ruku, maka urang meunang kieu Allahu Akbar langsung ruku henteu kadiekeun heula nya. Tah eta teh meunang kitu teh jeung diitung sarakaat. Kumaha cenapan urang teu maca Fatihah? Fatihah urang ditanggung ku imam. Ngan lamun imam geus ngaliwat ruku geus kakara ge urang Allah, ari imam geus cengkat tina ruku rek i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka eta oge sami urang nuturkeun imam ngan urang rakaat eta teu diitung sabab diitungna rakaat lamun urang ngiring ruku jeung tumaninah jeung imam. Lamun urang ngiring ruku bari tumaninah jeung imam, rakaat urang diitung sanajan teu maca Fatihah da geus ditanggung ku imam. Ngan lamun si imam geus ngaliwatina ruku, tuturkeun sami ku urang dina i'tidal nya i'tidal ngan pedah urang can meunang sarakaat sanajan geus nangtung milu sujud tapi teu diitung rakaat nu eta mah engke we di akhir tambahan hiji. Kunaon teu diitung rakaat? Sabab urang sebagai makmum teu ngiring ruku jeung tumaninah sareng si imam. Tah eta lamun teh mah tingaleun. Titik. Wa kadza at-ta'akhuru nya kitu deui tingaleun anhu ti si imam bihima kalawan itu dua rukun. Nya intina mah kudu patutur-tutur lah kitu nya. Teu kenging lamun miheulaan teu kenging miheulaan teuing, lamun tingaleun teu kenging tingaleun teuing kama marro. Tadi dia dicontohan ka'anib tada'a imamuhu huwiyya sujudi, sapertikeun imam ngamimitian rek sujud nya. Imam rek sujud berarti lamun sabada nangtung teh nu kaliwatan teh naon? Ruku i'tidal dua tah. Si imam rek naon? Rek sujud. Allah tah kakara dongko Allah rek sujud nya si imam teh. Wa huwa fi qiyamin lil qiraati, ari si makmumna keur maca Fatihah keneh atawa keur nangtung keneh, berarti makmum can ruku jeung i'tidal berarti sabaraha rukun tah? Dua, hiji ruku dua i'tidal. Tingaleunana teh ari si imam geus rek turun kana naon? Kana sujud sabada i'tidal, berarti bedana teh sabaraha rukun? Dua rukun. Makmum keur nangtung keneh, imam geus rek sujud, berarti anu tingaleunana naon? Ruku jeung i'tidal. Tah eta teh teu kenging nya. Maksud teu kenging teh di dieu tadi sami nyaeta naon? Mantak ngabatalkeun. Tapi kituna teh ligoiri udrin lamun teu aya uzur.
Naon udzurna teh lain gering udzur teh nya ngartos teu mun dibahasakeun udzur. Sapertikeun kumaha min jumlatil udri teh sapertikeun al jahlu bodoh nya. Bodoh bari daek ngaji mah ngan can diterangkeun we ieu mah atawa rajin ngaji mah nan pedah teu asup-asup bodoh nya. Bodoh berarti mun bodoh mah teu nanaon nya dihampura. Wan nisyanu atawa poho alah poho nya. Ari poho mah teu nanaon gitu. Wa ghairuhuma titik. Simpulkeun heula alah bari nunutan ieu napal moalnya. Bahwa syarat berjamaah teh tos heula dugi kadinya hancana mah nyata ayat 7 tegasna mah si makmum ulah miheulaan kasih imam rek dina posisi rek dina takbiratul ihram bahkan disalianti takbiratul ihram ngan lamun sarukun makruh lamun dua rukun haram bahkan batal dua rukun anu sampurna termasuk sajaba miheulaan teh katingaleun bari teu aya udzur. Imam mangustita tadi salat teh ari urang kalah ka tenang ieu rokok satengah batang deui engke ge sok kasusul ieu gitu tah contona teh. Ari ibu-ibu kumaha nya ari lalaki makan kagok sa 3 kenyot deui contona teh. Ari ibu-ibu mah kagok ngadahar cimol meureun nya. Piraku ke masjid memekal naon mah memekal sangu mah ya. Kumaha we dari urang mah jarang ieu terjadi nage gitu mah nya. Tinggalin oge bari teu aya udzur eta teh mantak ngabatalkeun kana salat. Kantun mana wat lain ieu wat ta'akhuru bi aksara min salasati arkanin tawilatin salajengna dina masalah syarat berjamaah teh tingaleun 3 rukun anu panjang cekap heula hawatos bilih dijarungkalnya terus capek tadi urang. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amanah abdi tawassul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuri